Kajian Alfiyah Ibnu Malik bait ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Warfa biwawin wansibanna bil alif wajrur biya imaminal asma asif indakazu batan abana wal famu haisul mimu minhu bana abun akhun hamun kadzaka wa hanu wa nafsu fi hadzal akhiri asanu wa fi abin wa taliyahi yanduru wa qasruha naksihinna asyaru wa syartu zal'i rabi ayyudofna la liyaka ja'ahu abi kadatila alifir fa'il musanna wal kilab iza bimudmarin mudafan wusila kilta kadzaka asnani wasnatani kabneni wabnatani yajriyani wa takhlufu ya fi jami'i halif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Warfa' bi wawin wansibanna bil alif wajrum bi ya imami nal asma asif isim lima ropaku wau nasabkeun ku alif atau ya keur dijerkeun. Indonesia isim berikut ropa dengan wau nasabnya alif jarnya ya tidak keliru. Setelahnya menjelaskan tentang pembagian i'rab oge ciri-cirina atau tanda-tandana, maka mulai merinci kalimat-kalimat anu dicirian ku ciri niabah sanes ciri i'rab anu asliyah. Kahiji isim lima asmaul khamsah ngan dina alfiyah mah ditambahan lain lima tapi tambah hiji jadi genep atuh namina asmaus sittah. Warfa jeung kudu ngaropakeun anjeun biwawin ku wawu wansiban na jeung kudu nasabkeun sanyana anjeun bil alifi ku alif wajrur jeung kudu ngajeerkeun anjeun biya ku iya ma kana kalimat minal asma'i tina pirang-pirang isim asifu anu rek nyipatan kaula kana itu emak. Warfa jeung kudu ngaropakeun anjeun biwawin ku wawu wansibanna jeung kudu nganasabkeun sanyana anjeun bil alif ku alif wajrur jeung kudu ngajeerkeun anjeun biya in asal nama ku iya makana kalimat minal asma'i tina pirang-pirang isim asif murek nyipatan kaula. Kesimpulan asma'us sittah alamat ropana ku wawu nasabna ku alif, JR-na ku iya.
eta disebutna i'rab itmam. Sareng kumaha ciri i'rabna asma'u sitah tingkah rupana kuduku wawu nasabna kuduku alif JR-na kuduku iya ieu i'rab disebatna i'rab itmam sempurna itmam. Mulai menjelaskan tentang anu alamat i'rabna niabah kahiji isim 5 ngan dina alfiah mah disebutna isim genep bahasa Arabna asmaus sittah. Mana isim anu genep teh kahiji abun kadua akhun katilu hamun kaopat famun kalima hanu kagenep zu. Jadi sabaraha aya genep. Mana tambahna dari jurmiyah hanu cenah ge ari hanu teh logatna loket godeg atanapi itu mah gagaduhan istri namina teh hanu sok atuh ta ieu asmaul sitah lamun keur tingkah rupa tambahan ku wau sok abun jadi abu ka akhun jadi aku ka hamun jadi hamu ka famun ngan dibuang mimna jadi fu ka hanu jadi hanu ka zu jadi zu malin. Sebatkeun atuh contona jaa abuka langsung jaa akhuka hamuka fuka hanuka zumalin. Lamun keur tinggal nasab wauna gentoskeun ku alif jadi kumaha tuh jaa punten ro'aitu wa akhaka wa hamaka wa faka wa hanaka wa zamalin. Sok atuh tingkah empadna jadi kumaha mararatu bi abika wa akhika wa hamika wa fika wa hanika wa zimalin. Tah ieu isim 5 atau disebut anu alfiah manaon disebutna asmaus sittah lamun i'rabna rofa ku waw nasabku alif kasra ku ya disebutna i'rab naon itmam. Itmam teh sempurna asmaus sittahna itmam sempurna. Nah hama di ngaranan bukan di alfiah itu di jero-jero mah. Soalnya di jero-jero sedikit akan diperdalam daripada bahasan tina jurumiyah. Asmaul sittah teh sabaraha? Genep. Ta ieu mah aturan anu dasar. Ayeuna bagian diperinci deui abun, akhun, hamun, pamun, hanu jeung dumalin teh mana keterangan alfiahna? Apakah i'rabna kudu kieu bae atau aya yang lainnya? Nah, maka diperdalam muncul bait berikutna min dakazu in suhbatan abana wal famul hasu minhu bana kahijizu mun mi boga manana kaduana pamun mun eueuh mimna. Indonesia version. Ya zu yang menunjukkan makna kepemilikan lapan pamun
ketika mimnya dihilangkan min daraka eta tetep tina asma asif maksudna mah tina asma usittah zu ailabad zu in abana lamun ngajelaskeun lapad zu suhbatan kana makna miboga wal pamu sareng kadua pamun hartosna cangkem haitsul mimu sakira-kira ari mimna minhu tina lapad pamun bana eta leungit itu mim indaka eta teuing saparina itu asma asif tu ari lapad tu itu batan lamun jadi kana makna diboga abana walaupun sareng kadua lapan kamu saya sebelum kira-kira hari ini minggu dina itu kamu bana esa begitu kesimpulan rincian asmaus sittah jeung i'rabna nyaeta kahiji du anu ngandung makna suhbah hartosna miboga kadua famun lamun dibuang mimna jadi contoh fuka ayeuna rincianana asmaus sittah kahiji lapad naon zu naon logatna du di dieu anu ngabogaan. Jadi sebetulnya mah lain du malin wae zu manon wae kahapayuna mah sok idopatkeun kana lapad malin jadi zu malin lamun didopatkeun kana dua panangan jadi naon zul yaden yang memiliki dua tangan lamun zu didopatkeun kana pesantren anu ngabogaan pasantren jadi Zul Ma'had tah nulisna teh make za sok atuh Dul Ma'had robana sababarkeun jaa Dul Ma'hadi ra'aitu Dal Ma'hadi marortu bizil Ma'hadi i'rabna berarti naon i'rabna diit mamkeun sesuai asmaul sittah maksud diitmamkeun teh pertanyaanana nah geuning mani diterangkeun kudu anu bimana suhbah soalna du itu aya dua aya sabaraha aya dua aya du nu kakelompokeun kana asmaul sittah nu ieu jeung nanti di depan aya du toiyah aya du naon cenah ge du toiyah mah engke dibahasna dina isim mausul dina naon isim mausul sok kumaha bait alfiyahna isim mausul tuduh kana umum wa man wa ma wa al tusawi madzukir wa kadzazu ingda toyiin tu aya lapan toyiin berarti begitu juga tu inda toyiin numutkeun bani toi berarti du toiyah eta teh tamke di ditu du toiyah mah eta mah termasuk isim mausul du toiyah beda henteu beda jadi ulangi deui du naon nu aya dina isim 5 atau dina ieu asmaul sittah mah du makna subah soalna engke aya du nu isim mausul di ditu berarti du isim mausul mah logatna jiga lafaz alladzi anu logatna teh lah hayang dicontohan heula du toiyah mangga urang contohan heula dina tengahna aya bait syair diambil dari bahar tawil ari bahar tawil teh paulun mafailun 4 kali ditulis di jilidna bahar tawil naon rumusna faulun
mafailun 4 kali. 1 2 3. Faulun mafailun faulun mafailun faulun mafailun faulun mafailun fa'amma kiramun musiruna laqaituhum fahasbi min du'inda humaka faniya. Kulu jami'an. Fa'amma kiramun musiruna laqaituhum fahasbi min du'inda faniya fahasbiya barisan fahasbiya min du'in dahum makafaniya fa'amma kiramun bohnaha ari aya pirang-pirang jalma anu mulia musiruna anu beunghar kabeh laqawaitu geus manggihan kaula hum ka itu kiramun musirun fahasbiya maka eta nu nyukupkeun ka kaula mindu indahum mindu tina anu da ieu mah duta ieu jiga si mausul mindu tina anu indahum anu aya disandingan kiramun ma ari perkara kafa anu nyukupkeun ieu ma nia ka kaula. Ieu nadoman nadomkeun ku Mansur bin Suhem. Ieu Mansur bin Suher ada keributan jeung istrina. Nopika istrina teh di simpulna mah dibotakan we ku Mansur bin Suhem. Akhirna barang geus dibotakan dilaporkeun ka pemerintah, akhirna Mansur bin Suhem ditangkap dan ditahan. Ari barang geus kitu akhirna membebaskan diri dengan membayar himar. Kulantaran hayang bebas tina tahanan jadi kudu mayar. Yah bayarna kunaon? Ku himar jeung ku jubah. Padahal mah istrina Mansur bin Suhem teh beunghar teu beunghar. Tapi angger bae ketika ada masalah mah angger bae tergantung kumaha urang. Maka nadomlah Mansur bin Suhem fa amma kiramun musiruna laqaituhum. Banyak orang-orang mulia yang kaya-kaya yang aku temui. Fahasbiya mindu indahum, maka cukuplah kepadaku daripada mereka makafani apa-apa yang telah mencukupi kepadaku, yaitu adalah jubah sareng himarna. Angger wae ketika ada masalah yang bebaskeun teh milik urang sorangan kene. Dalam artian hidup kita jangan sampai tergantung kepada orang lain. Tetep kumaha cek urang. Kene-kene boga mertua beunghar kade teu meunang ngandalkeun mertua. Angger tuh Mansur bin Suhem ge teu bisa membebaskan diri eta mertuana. Kalau jadi masalah. Nu jadi contoh lapan naon? Zu. Ieu mah min du. Ari min harap jar zu. Nah ieu mah teu jadi min di. Tak jawab. Ieu mah lain isim lima. Lain asmaul sitah tapi ieu mah isim isaro. Aku jeung lapan ladi. Takdir mah ku malam ku lapan ladi ganti. Minal ladzi indahum. Lamun hayang rawaseun ku lapan ladi mah gitu. Ngan ieu mah ku lapan zu. Kahiji talapan du. Kadua lapan naon? Famun
ngan lamun pamun ke jadi isim 5 mah dibuang fa'na jadi naon atuh fu wungkul sok didapatkeun kana ka fu ka kana ya ulangi jaa fu ka nasab ra'aitu fa marartu bifika tafika tegade ulah bae jeung Arab jar fi hartosna cangkem ka anjeun sok aya nya mata kamari ge fi gulamin dina cangkem hiji pamuda jadi fi gulamin ka desing ulah pahili baca fi gulamin fi nu ieu mah harap jar fi nu kadua nama asmaul sittah ada bahasanya asmaul sittah fi gulamin didopat kana lapan gulam 2 4 lagi mana 4 lagi seterusnya abun akhun hamun kaza kawahanu wa naqsu fi azal akhiri asanu abun ari lapat abun hartosna bapa akhun sareng lapat akhun hartosna dulur dipijeun harap atapna nya hamun sareng lapat hamun hartosna ipar kazaka eta seperti itu zu wahanu sareng lapad hanu hartosna gagaduhan istri wanaksu jeung ari baris seperti isim mufrad fi hadal akhiri dina ieu anu akhir dalam kurung hanu ahsanu eta leuwih alus abun ari lapat abun akhun sareng lapat akhun hamun sareng lapat hamun hartosna ipar kazaka eta seperti itu zu wahanu sareng lapat hanu wanaksu jeung ari dibaca seperti isim jeung ari dibaca seperti baris isim mufrad fi hadzal akhiri dina ieu anu akhir dalam kurung lapat hanu ahsanu eta leuwih alus melanjutkan perincian asmaul sittah jeung i'rabna katilu lapat abun hartosna bapa kalima punten kaopat lapat akhun hartosna dulur kalima lapat hamun hartosna ipar kagenep lapat hanu wanak supi hadal akhiri asanu ieu lapat hanu alus dibaca nakis nya eta i'rab seperti dina isim mufrad. Isim mufrad kumaha? Rafa ku doma, nasab ku patah, kasroh ku iya, ku ulangi rafa ku doma, nasab ku patah, khofad ku kasroh. Komentar merinci asmaul sittah cek tadi ge. Hiji lapat tadi zu kadua lapat fu katilu ayeuna abun so kati iroban ku isim 5 jadi jaa abu karo aitu abaka marortu kaopat akhun jadi jaa akhu karo aitu akhoka marortu di akhika kalimah hamun ipar ari ipar teh kumaha ipar teh saudara dari suami atau saudara dari istri jadi lau umpamana kakak ipar berarti ari kakak ipar teh urang gaduh rakana teh nikah jalmi eta
kagenap nyaeta lapan naon hanu ieu tambahna najurmiyah itu najurmiyah teu aya najurmiyah mah cukup naon abuka akhuka hamuka fuka zumalin tah di najurmiyah mah teh lapan naon hanu da di dieu ge diterangkeun di dieu ge wan naqsu fi hadzal akhiri ahsanu dina lapad hanu mah menang dua tata saranga barisanana menang jiga isim 5 sok atuh jiga isim 5 kumaha macana jaa hanuka raaitu hanu hanaka marartu bihanika tuh hanaka tinggal nasabna tinggal jerna bihanika ayat teh yana alif wau ayat atau jika nakis tayeu nu kadua jadi isim 5 teh irobna sabaraha ayat 3 kaiji itmam nu tadi kadua boleh nakis ari nakis mah jika isim mufrad jika isim mufrad seperti isim mufrad ari isim mufrad roba kunaon ku dhammah nasab ku fathah khafad ku kasroh berarti menang kieu nulisna jaa hanuka raaitu hanaka marartu bihanika lamun diimbang-imbang afdal kayak nu mana cing afdal jiga isim 5 atau afdal jiga isim mufrad jawabanana wan naqsu fi hadzal akhiri ahsanu dibaca nakis itu lebih baik. Oh, paingan najurmiyah tadi disebutkeun nya. Da kitu-kitu keneh sabenerna mah. Lebih alus ulah diasupkeun kana asmaul sittah i'rabna. Paingan. Selanjutnya pertanyaannya ai lapad abun jeung akhun jeung hamun menang teu dibaca nakis jika isim mufrad maka muncullah bait berikutnya wa fi abin wa taliyaihi yanduru wa qasruha min naqsihinna asharu wa fi abin jeung dina lapad abun wa taliyaihi jeung anu nyanding dua kana lapad abun cing naon dua setelah lapad abun akhun sarang hamun lamun teu ngartos boleh tulis dalam kurung akhun jeung hamun yanduru langka itu naksu atau nakis wa qasruha jeung ari maca kosorna itu lapad abin jeung wataliyaihi dalam kurung ari kosor teh kana alif wa qasruha jeung ari dibaca kosorna dalam kurung kana alif itu abun jeung wataliyaihi min naksihin nati bacan dibaca nakisna itu abun wataliyaihi asharu eta leuwih masyhur upami ngalogatan diaslokeun kieu wayanduru jeung langka itu dibaca nakis pi abin dina lapad abin wa taliyaihi jeung anu nyanding dua kana lapad abun wa qasruha ari maca kosorna abun jeung wa taliyaihi min naksihin tibacan dibaca nakisna abin wa taliyaihi asharu eta leuwih masyhur melanjutkan tentang i'rab isim 5 wa fi abin wa taliyaihi yanduru maksudna langka lapad abun akhun hamun dibaca nakis wa qasruha min naksihinna asaru bahkan alus keneh dibaca kosor daripada nakis ari kosor teh nyaeta kabeh alamat i'rabna ku alif komentar
Jadi tadi aya irob baru, istilah baru dina asmaul sittah nyata aya irob naon nakis. Ari irob nakis anu kumaha? Jika isim mufrad. Pertanyaanna lapad abun akhun hamun menang teh jika isim mufrad barisna. Kumaha jawabna? Langka. Berarti ari nu ieu mah tetep bae kudu jiga isim lima. Lapad abun teu ulah kieu nulisna teh abuka ta ulah. Jaa abaka ra'aitu marartu bi abika eta hukumna langka. Berarti yang namanya langka itu diperbolehkan sih boleh, tapi dalam keberadaan situasi tertentu. Ya lamun kalimat mah lamun keur nganadong, akara boleh eta. Bahkan daripada kitu mah mending keneh aya deui irob katilu jang isim lima teh. Naon namina? Qasar. Ari qasar naon? Diringkaskeun semuanya kana alif. Rofa ku alif, nasab ku alif, khofad ku alif. Mending keneh kitu daripada tadi dibaca nakis. Cek musonib teh kitu. Wa qasruha min naksihinna asharu. Cing lamun lapad abun ku alif ka jadi kumaha? Jaa abaka ra'aitu abaka marartu bi abaka. Lamun kitu naon ngaranna irob naon tah? Qasar. Lapad akhun ayeuna. Jaa akhoka ra'aitu akhoka marartu bi akhoka. Hiji deui abun akhun hamun. Jaa hamaka ra'aitu hamaka marartu bi hamaka. Ieu lamun nu tilu ieu disimpulkeun kumaha cing? Berarti simpulna hiji lapad du jeung lapad pamun mah kudu naon wungkul irobna? Itmam wungkul nya. Kadua lapad hanu mah menang naon wungkul? Oge menang sabaraha? Menang 2. Alus keneh naon? Hanu. Nakis, nakos teh nakis. Ame gampang nakes. Nakis. Menang deui naon dibaca naon? Itmam. Katilun ayeuna wa fi abin wa taliyah yanduru nu tilu mah abun akhun hamun mah menang tilu. Pangalus pisan berarti naon? Itmam. Jaa abuka ra'aitu abaka marartu bi abika. Kadua naon berarti? Qasar. Berarti jaa abaka ra'aitu abaka marartu bi abaka. Terakhir dolangka naon? Nakis. Kumaha can nakis? Jaa abuka ra'aitu abaka marartu bi abika. Lah hayang dicontohan adomna mangga. Di tengahna ayat tina Bahar Jaz cariosan Abu Rukbah. Bahar Jaz mah bahar nadomna sapertikeun dina alfiyah. Mustafilun 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 mustafilun. Genep kali mustafilun. Nadomanya bi abihi tada adiyun fil karam wa may yusabi abahu fama zalam. Iqra'u jami'an. Bi abihi tada adiyun fil karam wa may yusabi menceritakan tentang Adi. Bi abihi kabapana Adi iktada geus nuturkeun sa Adiun kang Adi fil karomi dina bageuranana waman jeung ari saha jalmana yusabi anu nyarupaan ieu man abahu kabapana itu man pama dzalama tah teu dolim ieu man.
Iqra'u jami'an. Menceritakan tentang Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim At-Ta'i mah bi abihi tada adiyun nuturkeun ka bapakna fil karami jiga dina bageurna. Si Adi mah bager jiga sahana jiga bapana. Alus teu ari jiga bapak? Alus. Wa ma yusabi abahu pamadolam. Lamun jalma jiga bapana berarti teu dolim. Wajah urang mending jiga bapak mending jiga tetangga. Lamun jiga tetangga mah kacau berarti dolim eta teh. Jigana inu salah jigana. Lamun jiga tetangga mah gitu. Maka wa ma yusabi abahu pamazolam. Jadi contoh lapan bi abihi. Irob naon ta? Irob nakis. Lamun itmama make naon nulisna? Make abihi tah gitu. Kadua lapan wa ma yusabih abahu. Lamun dibaca itmama kudu mah make naon? Alif. Ieu mah tanpa alif berarti dibaca nakes. Contoh deui anu dicontohan kana kosor kabeh ku alif. Masih baharnya bahar rojaz 3 baris ke bawah. Inna abaha wa abaha qad balagha minal majdi goyataha. Sekarang inna abaha wa abaha qad balagha min majdi goyataha. Majdi dina sebagian selatan mah. Jadi teu kagok nadomnya. Inna abaha saestuna bapakna ning Salma. Mulai ayeuna jadi artis alfiah mah aya ning Salma namina. Inna abaha saestuna bapakna ning Salma. Wa abaha jeung bapakna ti bapakna ning Salma. Berarti aki. Qad balago nyata geus nepi itu abaha jeung abaha minal majdi tina kamuliaan. Goyataha tegasna puncakna atau antekna majdi. Wah, Neng Salma mah bapaknya juga kakeknya orang-orang papan atas. Pokoknya mah udah di jabatan kalau udah teh geus pangluhurna eta mah. Jadi ieu mah menjelaskan tentang kemuliaan nasab seseorang. Nu dia dicontoh inna abaha. Isim inna tingkah nasab, alamat nasabna ku alif ieu. Wa abaha. Aba atau perapat abaha. Abaha teh aba nu kahiji mah atmatuf, aba nu kadua mah jadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih tingkah naon? Tingkah JR. Kudu mah wa abi ha. Nah gitu. Ieu mah ngaran namina keur dibaca naon ieu mah? Dibaca kosor kabeh ku alif. Tah kitu teh boleh. Itulah 3 i'rab yang ada di isim 5. Selanjutnya kumaha syaratna isim 5. Lamun najrimah mah kumaha? Syarat isim 5. Mufradatan mukabaratan wa idofatuha li ghairi ilmu takalimi. Adina alfiah mah salah kitu syaratna teh. Wa syartu zal irabi ayyudaf nala lil yakaja abi kadatila. Syarat i'rab isim 5 te idhofat li
Layan kana ya mutakalim henteu lepat. Versi Indonesia. Syarat i'rab ini mudhof tak kepada ya. Ja'ahu abika da'tila contohnya. Wa syartu dal i'rabi sareng ari syaratna ieu i'rab dalam kurung itmam ayyudofna eta yen diidopatkeun itu asma asif. Asma asif teh asma usittah maksud lilia la lilia ulah kana iya mutakallim. Kaja akhu abi kada'tila seperti lafaz jaa akhu abi kada'tila. Jaa geus datang saha akhu abika dulur bapa anjeun da'tilain bari anu ngabogaan kaluhuran. Ieu i'rab itu asma asif ia mutakalim. Anu ngabogaan kaluhuran. Kesimpulan ieu isim 5 di i'roban ku i'rob itmam. I'rob itmam teh kunaon? Rofa ku wau, nasab ku alif, khofad ku iya. Kalawan syarat kudu diidopatkeun, tapi idopatna ulah kana iya mutakalim. Komentar menjelaskan syarat isim 5 hayang di alamat i'robna ku wau, ku alif jeung ku iya. Dengan syarat di dieu mah naon syaratna hijinya kudu diidopatkeun ngan ulah idopatna kana iya mutakalim. Tingali lafaz abuka idopat teu? Idopat. Abu digabungkeun lafaz ka. Atau di dieu mah dicontohan ja'ahu abika. Ja'a geus datang saha akhu abika. Akhu mudhof abika mudhof ilaih. Berarti akhu idopat kana abi meunang. Urang gaduh dulur papendak jeung namina jeung dulur si Zaid. Sok lafaz akhu idopatkeun ka lafaz Zaid. Jeung naon macana jaa akhu Zaidin. Tuh akhu Zaidin. Jadi lafaz akhu Zaidin teh idopat kana lafaz Zaid. Teu kudu kana lafaz ka wae. Bisi kapanna jelema mah kudu lafaz abuka ka lain eta mah contoh idop mudhof ilaihna eta. Contoh deui di dieu akhu abika. Abi mudhof ka mudhof ilaih. Jadi kudu diidopatkeun. Lamun idopatna ulah kana naon? Iya. Sok lamun bapakku abu jadi naon? Abi. Tuh ieu mah tanya sim 5 nanya teu aya itmamna. Jaa abi, ro'a itu abi. Marartu bi abi eta mah i'rab naon namina berarti? I'rab naqas. Dari isim 5 deh teu jadi isim 5 na eta mah nya. Idopatna kana iya. Jadi ulah idopat. Sempurnana syarat isim 5 menurut versi Jermiah teu kurang diaos. Sebetulna mah di dieu aya nasarahna. Mufrodatan mukabaratan wa idopatan idopati hali gueri ya ilmu takalimi
kudu mufrad coba lamun dijamakeun mah jadi henteu jika isim 5 abun tasniakeun jadi naon abawani atau jamakeun jadi abaukum sok lamun jadi kumaha jaa abaukum ra'aitu abaakum marartu bi abaikum jadi isim 5 teh henteu akhun tasniakeun jadi akhwani jamakeun bisa ikhwah atawa ikhwanun lamun perempuan akhwat tuh sok akhwat barisan jaa akhwatuka ra'aitu akhwatika marartu bi akhwatika jadi henteu mata kudu mufrad kadua kudu naon kudu mufrad kudu mukabar teh digedekeun dalam artian kudu kieu lafadzna ulah ditasgir ari tasgirkeun mah dianutkeun kana wajan puailun abun jadi ubayun sok ubayun bapaletik lamun ubayun mah jadi ubayunnya masalah saya namanya teh ubayun jaa ubayuka ra'aitu ubayyaka marartu bi ubayyika tuh jadi kita akhun ditasgirkeun ukhayya jadi ukhayya mah saudaraku kecil ukhayya ya khoy ya akhi eta dua kudu mufrad mukabar tilu kudu idofat entos tadi kaopat idofatna ulah kana iya mutakalim entos tadi sekian tentang syarat isim 5 jadi simpulna syarat ieu asmaul sittah mah apa ya namanya syarat asmaul sittah di iroban ku irob itmam nal irob itmam teh roba ku waw nasab ku alif khofad ku iya dengan syarat aya o patiji kudu mufrad 2 kudu mukabar 3 kudu idofat 4 idofatna ulah kana iya mutakalim alhamdulillahirabbil alamin warfa biwawin wan sibanna bil alif wajrur biya imam minda kadu insubatan abana wal famuhain minubana abun afunamun kada kawan wana sufiyata wafi abin wataliyai yanduru wa qasruhan wa syartu dalil ayyudabnala lil yang wa syartu dalil rabi ayyudabnala lil Alhamdulillah sekian